Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nadoman. Mugi janten kasaean ulah janten kaawunan. Maksadna ieu nadoman ngimutan kanu lalieun. Hapunten kanu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masingnya akan diri. Tutup aurat masing buni eta teh parentah Gusti. Katerangan tina Quran nutup aurat kawajiban. Pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsan. Auratna ka para istri sadaya badan tutupan. Dampal panangan jeung rarai eta mawios katingal. Upami nganggo raksukan kaena sing serba lebar. Teu kenging ngepaskeun badan eta parentah Pangeran. Ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan. Nutup badan sakahayang nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki. Nganggo acuk meuni seksi narik birahi lalaki. Teu saalit para santri kabawa masa kiwari. Aturan parantos lali nutup aurat teu buni. Taya hukum nu miwarang nutup aurat sakahayang. Nganggo calana pas-pasan auratna teh kapendekan. Lamun bareng nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung peda reka pangaosan. Sing hawartos kana badan sing emut kana ancaman. Jahanam teh tos ngantosan mun urang tos di mautan.